Tadina kula muriangan bae kahiji. Nomor kedua kula teh dagang amruk deui aju kula nazar. Lamun aing sehat jeung aing dagang maju, aing nazar dek sodako ke setan. Teu kira-kira teh nazar. Ya alhamdulillah Kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat, dagang atuh alhamdulillah. Na ieu nazar kula sah tah henteu. Saya mah boga masalah kos kitu cek Kiai teh. Ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas. Lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalah sakitu doa. Urusan sah jeung teu sah mah gampang. Jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah. Nazar mah nazar teu bisa ngarobah, bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil. Cak Kangjeng Nabi, aya sedekah kudu nazar. Eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna. Geus gampang teh mah urusanana. Ngan ieu mah sakieu doang. Lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa. Maka laksanakeun. Allahumma ya qadiyal hajat. Allah Dina bulan Ramadan teh supidati syayatin, dirantai setan. Setan teh dirantai. Ugligot abwabun nar, lawang neraka dikunci brek. Geus ditutup, dibuka. Putihat abwabul jannah, lawang surga dibuka kabeh blak. Ku ari teh lawang surga dibuka, lawang neraka dikunci, setan dirantai. Ngeunah diasakan. Masya Allah. Eta teh tadi syaki nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan coba Gusti. Setan teh musuh Gusti tapi abdi can pernah neuleuh ka setan, abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti tapi abdi can pernah neuleuh pang buktikeun coba setan. Lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah. Hei akik mana lembang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata idinya aya langsung nyana lembang bener aya kaget cenah ge si setan teh lain lantaran ieu bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa ya Allah make jas biasa kasep ih cek dari depan setan teh dina benak hatinya na jore setan teh dina benak hatinya na teh pikasieun tapi bekase ganteng setan ya Allah ya Rabbi pan aya setan make jas makan pohara ya Allah ya Rabbi kadang make BHS Assalamualaikum jak sakik tengah jawab kagetnya ada goreng teu kudu disalaman ya setan mana keur naon di istirahat ceukna lah manja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang kunaon gitu itu kunaon teu diganggu mana itu henteu kunaon ceukna lain atuh pan atuh keke kumaha nya lamun teu ganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya geus leuwih parah tibatan kula jakna teh si aki ke seuri bae masyaallah kari geus tah geus kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui ai kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan ai sia itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh itu teu diganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya. Ainu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah. Teu kudu diganggu kita mah geus ngubrus. Ari ieu mah kiai ieu. Kula ngaganggu terus bae beurang jeung peuting hese nya nama karena Allah bae. Datang ka kula mun ngadeukeutannnya panas. Manda kula geus selesai jasa geus lawan istirahat bae mah mun ngaganggu. Istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dileupaskeun ku nyana
lantaran teu kudu diganggu ceknya aya anu nyana ge hese yes bedang saminggu deui aya warga datang ka nyana Waalaikum ka Kiai Akik Waalaikumsalam kula teh kieu Kiai tatadina kula muryangan bae ka hiji nomor kadua kula teh dagang ambruk deui aju kula nazar lamun aing sehat jeung aing dagang maju aing nazar dek sodako ke setan teu kira-kira teh nazar nya alhamdulillah Kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat dagang atuh alhamdulillah na ieu nazar kula sah tah henteu saya boga masalah kos kitu cek Kiai teh ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalas sakitu doa urusan sah jeung teu sah mah gampang jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah nazar mah nazar teu bisa ngarobah bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil cak Kangjeng Nabi aya sedekah kudu nazar eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna geus gampang teh mah urusanana ngan ieu mah sakieu doang lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa maka laksanakeun tah kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu nazar sedekah ka setan heuh nya cek gara teh makana lah aing munajat deui ka Allah munajat deui ka Allah nyana saya akik teh ya Allah ya Rabbi aya murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan seneungkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat setan kula ieu boga pertanyaan naon aya warga kula murid kula nazar deuk sedekah ka setan nah ieu ka saha ieu setan cek gana tuh ai ka kula mah teu kudu disedekahan sebab kula mah rajana raja lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek bener saha anak kula mah itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula lamun nu sok ngurangan timbangan ngurangan takaran teh eta anak kula hiji nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang pandeurina balik pangheulana eta anak kula loba tah anak setan geus kadinya tah lamun nu datang pang pandeurina ka masjid balik pangheulana eta anak kula nomor katilu nu deukeut pondok pasantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula loba teman nu kitu di ditu di Lampung di dieu mah di dieu ngaraji kabeh campur main gaples etik badadi di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula eta bae geus baekeun ka dinya geus tep ngaleungit setan tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan ngurangan takaran di aku anak setan jelema nu ka masjid pang pandeurina kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan ai kebenaran ustad urang kos kitu eta ge ustad anak setan berarti anu deukeut pondok pasantren kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan geus bengke di imah urang anak urang teu puasa goblok si anak setan sia anak dasari bae bapak geus setan burung
Ayeuna mah anakna seuri bapak ge seuri. Ayeuna mah dirangkul urang pasetan-setan bayu ceuk. Masya Allah. Ngaku jaga setan tadi ngaku ka anak-anakna etan tadi. Ya Allah ya Rabb. Tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri. Diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh. Lantaran geus diatur ku nyana, geus diulik, geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna. Geus jaho nyana teh bentuk-bentuk setan. Caritakeun ku si Akik setan teh. Nya ketika nyana ceramah aya tah. Anu nanya, Kiai, kowe nyaritakeun setan-setan bae cek cara teh pamajikan setan saha? Nya mah tepat-tepat jawabna. Sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun ya henteu. Ceuk aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun henteu teu jauh aing ka pamajikanana mah. Ngan ai ka anak namanya ho. Ai ka pamajikan mah teu nyaho sebab teu milu nikahkeun. Tapi ai ka anak namanya ho. Emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun, Sabirun, Tawingun. Tah teu ti Kangjeng Nabi tah anak-anak setan. Teh nontak baheula aya ka Abah ka dieu jelema nyandung ribut bae. Geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae. Datang deui ka Abah. Cek Abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun ka nu kolot ge. Cager ge. Sebab eta nu nyieun bahaya teh si Dasim. Jadi si Dasim teh sok ngomongan bae ka nu kolot. Ngomong ka nu kolot, ngomong ka nu ngora, ngomong ka nu kolot. Bacakan dasimun simbreukeun ka nu kolot. Lamun gerak paeh-paehnya lamun hirup cager. Eta dasimun.